rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-risalatur rabi'ah. Risalah kaopat qala ulama salaf fil jamaah tawa dorongan asar atanapi motivasi atanapi ucapan para ulama salaf, ulama terdahulu, karena sholat berjamaah, dina sholat berjamaah. Komentar beliau anu mana ngajadikeun motivasi pikeun ngalaksanakeun sholat berjamaah. Risalah kaopat ieu nya risalah terakhir berarti nya Ar-Risalatur Rabi'ah. Dina ieu kitab Majmu' Arba Rasail nya antak disebutna arba'a teh kan opatnya rasail risalah. Tah ieu risalah terakhir nya ditungtungan ku motivasi ti para ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama zaman dulu nya radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah kaopat ia adalah dorongan atanapi ucapan atanapi cariosan ti para ulama salaf pikeun ngamotivasi urang sadaya kana salat berjamaah. Qala atau Ibnu Abi Ribah, qala parantos ngadawu sapa eta Imam Atha Ibnu Abi Ribahin, kang putra lanange Abi Ribah, Imam Ibnu Atha atau Imam Atha nih. Imam Atha bin Abi Ribah. Laisa li ahadin idza sami'an nidaa ayyada'a sholatal jamaah. Wa qala al-Auza'i laisa li ahadin, laisa oranono oranono peryoga li ahadin kedawe wong sawiji idza samiatat kalane ngarungu ya sapa ahad an-nidaa ing pangundang salat ayyada'a arab yenta to ing tak ninggalakeun sapa ahad salatal jamaati ing salat jamaah. Imam Atha nyariosnya bin Abu Robah bin Abi Ribah nya Robah anu bahasana laisa li ahadin teu meunang ceuk urang hiji jalma mentah teh mah ida sami'a di mana ngadangu non panggilan pangundang salat ayada'a yenta manehanana boga karep ninggalkeun eta si ahad salatal jamaati kana salat jamaah. Teh mah nya aya pangundang adan. Jadi teu meunang tah ketika ngadenge adan nya jalma anu adan nya pendengar adan atau jalma anu adana eta ninggalkeun kana jamaah. Laisa li ahad teu meunang. Da kitu eta kasauran Imam Atha bin Abi Rabah. Wa qala lan ngadawu sapa al-Auza'i, Imam al-Auza'i namina al-Auza'i, la ta'ata lil walid fi tarkil jamaah. Ya, la ta'ata teu aya ngabakti iku maujud ora ana ngabakti lil walidaini kang tetep kadawe wong tua pitarkil jamaati ing dalam ninggalkeun jamaah.
anu bahasana temahnya budak nu ngaranna budak teu wajib taat kepada orang tuanya untuk tidak sholat jamaah ya. Maksudnya ku penting-pentingnya nya, ku penting-pentingna berjamaah nepikeun ka teu wajib taat ke orang tua untuk tidak sholat berjamaah misalkan ngalarang berenanya ta untuk teu ditaatan we karena lil walid ka eta non ngaran teh wong tua mun eta mah untuk ninggalkeun jamaah teu kudu nurut nya kapan kudu naman nurut urang teh nya kanu saluhureun tapi lamun sakira la taata nya pitarkil jamaah mah karena titikna parentah Allah nya sunah muakkad berjamaah nya wayahna we nya kudu mentingkeun kana berjamaah tibatan urang nurut kana anu nitah teu titah ninggalkeun salat jamaah walaupun kaayaanana walid. Jadi walid teh jalma anu geus saluhureun di urang tua lah. Wa qala Sa'id ibnul Musayyab lan ngadawu sapa Sa'id ibnul Musayyab ma adzana muadzzinun mundu isrina sanatan illa wa ana fil masjidi wa an ba'di salam. Sadetiknya iya kata-kata ulama sabung gua kan Imam Sa'id bin al-Musayyab nyarios ma adzana muadzzinun teu aya adan orang anu adan sapa muadzinun jalma nu adan teu aya adan jalma nu adan mundu isrina sanatan sejak 20 tahun waktu 20 tahun illa wa ana terkecuali wa ana ari kaula fil masjidi ing dalam masjid pikeun ka 20 silamnya Imam Sa'id bin al-Musayyab muadzin tidak pernah ada menerima kecuali aku sudah ada di dalam masjid menerima tukang adan teh sok kapilaan gitu ku eta saha tadi teh Imam Sa'id bin Musayyab gitu giatnya jadi tukang adan oge salila 20 tahun non kapilaan bae datang nanya waan ba'di salafi lan den caritakeun saking sawarehe wong kang kuno salaf teh wong kang kuno ulama zaman dulu da disebutna ulama mutaqaddimin aya ulama mutaakhirin salaf salafus saleh. Qala ngadaw ye ba'dus salaf balagha tumakana ingsun sadaya apa nau satune kalakuan idza kana tatkala ana apa yaumul kiamati dalam dina kiamah yusyaru iku den kumpulaken sapa kaum wujuhuhum utawi rahine kaum araine kaum kal kawakibi iku kaya piro-piro bintang teh bintang aduriyi kang bangsa mutiara nupang herangna lah gitunya bintang nupang endahna katinggalina kan sok aya ginya di antara bintang pang moncorongna tadi sebenarnya kawakibi duri. Oh tidinya patakulu maka ngadawu lahu maring kaum sopo al malaikatu malaikat maka nati malukum. Oh cuk malaikatnya kaget merenan. Apaan ya asal panjenengan sadaya i'malukum amal panjenengan sadaya
sapa wonten naon pagawean amal maraneh kabeh gitu cek urang nya payakuluna maka ngucap atau matur sapa kaum ing ucapane kunna idza sami'nal adana kumna ila taharati la yasgoluna goiruha. Nah, gitu. Jadi ngajawe kaum teh kunna wonten kaula punika tatkalane idza sami'na tatkalane ngareng kaula sadaya al adana ing adan kumna maka ngadeg kaula sadaya ingsun sadayanya ila taharati maring susuci buru-buru wudu ngadengaran teh layas galu boten tungkulaken na ingsun sadaya opo gue ruha ipun susuci gue ruha saliyane ipun susuci sumayuh saru maka kari-kari den kumpulaken sapa ta'ifatun pantan-pantan kelompok pantan deh wujuhuhum utawi raine ta'ifah kal akmari iku kaya rembulan komarunnya asal kalimat mufradna dinyamakeun jadi akmar akmar teh ing iku kaya rembulan-rembulan patakolo maka ngadawu lahu maring ta'ifah sapa al malaikatu malaikat makanat a'malukum gitu pun napa wonten amal panjenengan sadaya payaqulu maka matur sapa ta'ifah kunna natawaddau qoblal waqti wonten kaula ono kaula natawaddau wudu ingsun sadaya qoblal waqti ing dalam sadurunge ipun waktu sumayu saru maka kari-kari dan kumpulakan sapa kaumun kaum bujuhuhum utawi rarane ta'ifah iku kasamsi kaya serengenge patakulu maka ngadau serengenge teh panun poe ieu ta'ifah sapa al malaikatu malaikat makanat amalukum wah ieu leuwih puara cenah wonten puna pawonten pintan bin amal panjenengan payakulu maka matur sapa ta'ifah nasma'u ngarungu kaula sadaya ingsun sadaya al adana ing adan fil masjidi ing dalam masjid gitu. Mana itu tadi itu di mana mitin nanti? Mitin nanti mana itu? Oh ba'du salapnya. Dicarioskeun an bade salap tina sebagiana ti ulama zaman dulu ulama salap nya ola yang ngadawu sapa badu salap cariosan ulama salap balago datang ya ke kaula di poe kiamah cenanya anahu etasanya tingkah jeung kelakuan idakana yaumul kiamah nya ketika hari kiamah tos dongkap geus real nah kitu yusaru eta dikumpulkeun naon saha dikumpulkeun mah nya naon qaumun sakelompok kaum oh kitu nya wujuhuhum ari pamenteuna rarai-raraina
beungeut na cek bahasa Sunda mah. Beungeut na eta kaum teh ta aya nulir ibarat kal kawakib kapli tasbihnya. Kal kawakib eta lir ibarat pirang-pirang bentang aduri anu bangsa mutiara anu pangendahna kawakib anu pangendahna. Jadi beungeut na teh aya nu dilir ibaratkeun cenah lir ibarat bentang duri nya. Bangsa mutiara patakulu ti dinya kaget. Nah kitu ngucap lahum kaeta kaum nararos saha al malaikatu pirang-pirang malak. Kumaeta narosna malak kaeta kaum kusabab ningali raraina lir ibarat bentang-bentang makanat a'malukum. Naon sih ya gitu, apa sih begini ya? Naon sih amalan maraneh kabeh kaum gitu cek melikat. Naon sih amalan kabeh, kok bisa kieu ya. Kok bisa sih seperti ini gitu. Menjek bahasa urang mah enak gitu. Pakuna maka ngawaladar eta kaum teh kana pertarosan eta malaikat kunna ida saminal adan. Abdi teh alhamdulillah kapungkur teh nya kabuktosan abdi nuju ke dipelakeun di alam dunia ku Allah, nuju ke ngumbara di alam kawenangan kapungkur teh je kitu jeung bekleun uih nya ka alam baka ayeuna langgeng sim kuring teh di mana mun nek adan ye sararea kaula sararea nya kitu ngadang urang sararea aladan akan adan jaku sawab kabeh kelompok eta sarua kaos bentang kitu komna tah kami salarea buru-buru ngabujeng ila toharoti kana susuci geus tinggalkeun naon we perkara naon harita abdi nuju ke di alam kawenangan kos kitu keur kumaha bae kondisina sasempit apapun ketika ngadenge waktu salat buru-buru kaula saraya teh menuju ka cai susuci ngambil wudu. Wah, oh gitu cek malaikat. Laras gitu, layas goluna. Nah laju tekatung tenungkulkeun ka urang saya salian ti eta rek nyumpanan urang salat berjamaah. Jadi poe kana naon-naon ketika geus ngadenge adzan teu kuring geus teu fokus di kana naon-naon kitu nya. Nek keur sasibuk nya sasempit sibuk-sibukna keriweuh mencar keriweuh teh nya layas goluna ghairuha eueuh dinunungkulkeun kecuali kumna ila taharah summayuh saru. Nah kitu geuning oh kitu caritana nya cek malaikat teh sumohon kos kitu nuju abdi kapungkur nuju di alam kawanangan teh itu. Terus eta malaikat gilir deui ningali jikaum sumaya sanu dikumpulkeun eta taifatun sakolompok wujuhuhum. Nah ieu mah rada beda. Tadi mah jiga bentang cek malaikat ieu wujuhuhum ayeuna mari raraina eta taifah kelompok-kelompok teh alkal akmar. Lir ibarat bulan purnama. Wih, karena resep cenah ieu mah ieu cek malaikat. Seger ninggalina ge. Kok karasep kieu bisa kieu cenah. Tidinya eta malaikat kawas tadi patakulu lahumul malaikah maka ngucap lahum ya ka eta taifah naroskeun eta malaikat al malaikatu malaikat.
Kata kauman wajah-wajahna telir ibarat bulan purnama. Kal badri ya pada luar biasa nih. Makanat a'malukum. Ya, gitu deh narus nama sami. Kaus tadi makanat a'malukum. Wah, naon sih amalan maraneh kabeh kaum. Oh, naon sih? Apa sih? Kumaha sih nepikeun ka bisa kaki wajah-wajah arantum jika bulan purnama. Payakuluna maka ngawalar eta toipa kaum anu wajah-wajahna libarat purnama kunna natawaddau qoblal wakti be kami mah kieu caritana ieu nepikeun ka ayeuna jadi wajah kami sararea lir ibarat bulan purnama teh kapungkur nuju ku Allah dipelakeun di alam kawenangan di alam kahinaan di alam dunia di alam pangumbaraan teh natawadou posisina abdi teh sok tos garadu wudu qoblal wakti samemeh asupna waktu naon waktu salat fardu. Jadi samemeh waktu salat fardu teh sing ngoreng geus boga wudu geus suci. Standby. Oh kitunya cek malaikat teh mohon sumayusaru. Nah tidinya eta malaikat saparantosna sumayusaru kaum wujuhum kasyamsi tuluy dikumpulkeun di aya hiji kaum wujuhum nah ieu mah kasyamsi ngecek malaikatnya kasam sih macana lir ibarat panon pe wow keren ya dina padat ditinggalina ge serab nya panon pe mah kusinana teh apanya tinggalina ge serab teu katinggal wajah asina teh nya kasam sih ku serab wow luar biasa di malaikat penasaran sepetos tadi di patakulu maka ngucap lahum kaeta toipah sopal malaikatu pirang-pirang malak makanat a'malukum dan belah di mah aduh luar biasa pisan diri barat panon poe antum ya kau larek nanya karantum cek eta malaikat naon si amalan aranjeun kabeh nuju ke di alam kawenangan kapungkur keur diplakeun ku Allah di alam dunya di alam kainan karuksakan anu sakedeung teh ayeuna bisa ngarasakeun luar biasa liri barat panon poe wajah-wajah anjeun teh sakitu ku Allah dimuliakeunana ranjeun kumaha si caritana payaqulu tah mawalar eta toipah kieu malaikatnya lamun kami mah ye sararea nuju ke diplakeun di alam kawenangan di alam dunia nupana anu sakedeung teh geuningannya sugan teh baheula marek di alam dunia teh nek lila ari seugeunya geuningan di alam kalanggengan mah eta alam dunia nu 1000 taun teh di dieu mah sajam geuningan tah kapungkur kaula ke di alam kawenangan teh kieu malaikat nasmaul adana fil masjid ketika abdi ngadenge al adana kana adan lain geus di mahdi kami mah fil masjidi geus aya di masjid waduh mantapnya jadi nonggoan geus di masjidnya geus di masjid kaula sameme adan oge sameme tukang adan malahanan mah cenah kaula geus di masjid ya pantes satu anjeun ku diistimewakeunana dimuliakeunana ayeuna wajah-wajah anjeun ku serab-serabna nya Allah maparinkeun kamuliaan ka haridep kitu geuning mohon malaikat tah kitu eta kasauran bandu salap
Wa kana salafu yu'azzauna ba'dhum salasata ayamin idza patat nanti humut takbiri takbiro paatas humut takbiratul ula wa yu'azzuna ba'dhum sab'an idza patat sumul jamaah wa kana lan ono sapa asalafu salaf iku yu'azzuna nenjo sapa ulama salaf ba'dhum ing sapalihe wong kuno salah satayamin kalawan telung dina ida patat tatkala nepot hum ing wong kuno apa takbiratul ula takbir kang dingin wa yu'azzuna lan pada nenjo sapa wong kuno ba'dahum ing sausene wong kuno sab'an kalon pitung dina ida patat hum tatkala nepot hum ing wong kuno apa al jamaatu jamaah gitu. Ta ulama salaf cenanya wakana sapu yu'azuna ba'dhum sasata ayam nya sok disampuran mentah teh ama dilayatnya yu'azzauna ba'dhum sasata ayam geus eueuh 3 poe ka mana jelema teh eueuh ka mana geuring apa ka mana kitu nya maot kitu mun maot kudu aya bejana teh tah kapungkur manya teu aya 3 poe nya idza patat subut takbiratul ula nya tertinggal 3 poe selama 3 poe tertinggal takbiratul ihramna nya buru-buru ayu azuna ba'dhum sab'an idza patat sumul jamaah. Dan terus ngaralayatnya selama 7 hari jika dia tertinggal sholat berjamaah. Tinggalin ya, sok diteang kabumina gitu. Dina pada put pan sok ngaranna ge sok naon? Sok leungiteun gitu nya sok leungiteun nya. Asalna aya heukeun sok leungiteun ge. Kamana nya? Saya tahu. Long gitu mandak sok leungiteun. Gitu nya. Qala ana khai'u dawu sapa Imam An-Nakhai namina ieu teh Imam An-Nakhai gitu kanu yarawna anal masya ilal masjidi fi lailatil madlamah mujibun lil jannah. Imam An-Nawawi nyarios sepetos gitu kanu ana sapa wong kuno iku yarawna pada ningali sapa wong kuno anal masya ing satune melaku ilal masjidi maring masjid bilailatil mudlamati ing dalam bengine kang peteng mujibun iku dadi khobat lapad anay iku mujibun majibakeun ngawajibakeun lil jannati maring surga kitu cek Imam Nakhai nya kabuktasan ulama kuno mah kitu nya ngayakinkeun bahwa kana sanya leumpang ka masjid dina tengah dina peuting anu poek eta mujibun ngawajibkeun nya lil jannati ka sorga gitu nya ku berat-berat nu ge ka masjid mah nya ueun beuki gitu mantak ari ku jalma mukmin mah bareuki nya jalma mukmin bareuki ngaran masjid teh sono gitu bika peting-peting ge bebelaan bag brig-brugnya usum hujan ya itu dah teh ka masjid eling umat khotbah heula nya insyaallah khotbah lah tak kitu khotbah heula nya nadom nepikeun ka ngaringan nadom nya di sunnah mah geuning nya hadis-hadis tadi nadomkeun
eling umat anu kudu sakada dilagukeun we hungkul nya gur sakada dilagukeun tapi teu membawa taksir gitu nya pada meta hadis Nabi pangeling-eling aja baheula mah kitu nya dilagukeun diciptakeun teh ujung naon ujung ngajak melalui lantunan odom nya tak lamun samemeh nungguan waktu sok nadom kadang-kadang can awe mah nadom deui gitu gitu teh jeung ngajak melalui nadom sabab eta hadis Nabi nya belaanku di lantunkeun dinadomkeun nepikeun ka di sunna maya eling umat pada hadis Nabi itu nya hadis Nabi ngan carana ku dinadomkeun nah ya nama nu apal-apal nu najan ngapal ge eling umat teh dianggapna kur sakada lagu doang nya eusina mah diamalkeun mah nya tamantakan kitu ceuk Imam Nawawi yaruna anal masjidnya tengah peuting mujibunil jannah berat geuning nya ka surga pantes beratnya lamun pikeun mukmin aji mah teu berat mujibunil jannah malah tas sampai cicing kajenting nyorangan eta jeung masjid diri barat lauk cai dina kolam kitulahnya kesimpulan emang saat berjamaah nu 5 waktu di samping mengandung loba padilah keistimewaan luar biasa juga merekatkan tali persaudaraan persatuannya di antara persaudaraan ahlul muslim tur muslim duluran asa jeung dulur nya hari saat berjamaah batur oge batur jadi dulur jadi batur kitu nya. Nah, komo lamun dulur nada raeknya aduh geuna jeung dulur teh nya bisa salat berjamaah. Da intina ketika kahirupan eta nyaman ketika urang geus bisa salat berjamaah nya. Kapanggih kanyamananana kasejahteraanana nya. Kabuka dina rahmat jeung magfirana Allah kabuka kabeh. Ketika geus bisa nangtungkeun berjamaah. Wa qala Rasulullah SAW la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi mahalihi alladhi salafihi malam yudas aw yatakallim taqulu Allahumma gfirlahu Allahumma arhamhu dak kitu kaula ngadawu sapa Rasulullah SAW la tazalu ora liren-liren atau ora lebar-lebar teureun-eureun cik urang sopal malaikatu pirang-pirang malak eta tusoli non hale nyuwunakeun rahmat sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah sajini sira kabeh mangmentakeun rahmat ka salah sajina maraneh kabeh madama pi mahalihi salagine langgeng sapa sihat pi maling dalam panggonan ini sihat salagi dina tempatna eta siahat nya didoakeun dipangmentakeun rahmat ka Allah ku malaikat kata sejam Allah disona kang salat sapa wong ping dalam mahal malam salagine durung yudis hada sapa ahad aw yatakallim mata durung gaya sapa ahad ketonya salagina masih calik mah gitu can anon ngaran teh salagi can pindah calikna jeung can batal wuduna can ngobrol gitu eta malaikat mangmentakeun ampuran kalimat anu tadi Allahumma gfirlahu warhamhu Allahumma gfirlahu Allahumma arhamhu ya Allah nya eta diuk eta suci eta dijadikeun hodamna dijadikeun hodam atau dijadikeun malaikat hodam urang anu mangmentakeun hampura ka urang ya Allahumma gfirlahu ya Allah moga Gusti ngampura lahu ka eta si jalma nya
Allahumma arhamhu ya Allah, muga Gusti mika rahmat, turunkeun rahmat nya mikanya ahu ka eta si hamba. Salagi masih cicing di masjid di eta masjid oge salagi masih kene can batal wuduna, can ngobrol naon-naon, eta malaikat terus we kitu nya mangdikirkeun Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Lamun laki meureun, lamun awewe nya sesuai nya domirna Allahumma gfir laha Allahumma arhamha Allahumma gfir laha Allahumma arhamha. Itu tanya mata luar biasa sur Kanjeng Rasul. Wa qala Sa'id bin Musayyab, wa qala lan ngadawuh sapa Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab, man jalasa fil masjidi, man utawi sapa wong iku jalasa lungguh sapa man sajal mendiuk fil masjidi di masjid, pain nama maka pastine lungguh yu jali sulungguh sapa man rabbahu ing pangeran ieu man gitu. Man jalasa fil masjid pain nama yu jali surabbahu, lungguhna eta si jalma rabbahu kanu jadi pangeran teh si jalma, pamahaqquhu maka ora ana utawi hake pangeran iku yaqulu ngucap ya sapa man illa khairan angin ing bagus. Tak itu eta saur Imam Musayyab, Imam Sa'id bin Musayyab nyesos sampai jalma diuk di masjid maka seolah-olah manehanana berbincang-bincang dengan Allah ya, sareng ngobrol, sareng ngadehes nya kersosonan jeung Gusti Allah. Karena eta dia manehanana kudu mengatakan tong ngomong kana perkara terkecuali perkara eta perkara hade, ulah ngomong terkecuali ngomong hade ya, sabab seolah-olah urang keur mayunan ka hadratullah gitu nya. Saosananya nu eta maksudna pamahakoya-koyaran jalasa fil masjid teh maksudna iktikaf di jero masjid. Tapi nyataan nawetul an iktikafa fi hadal masjid. Cicing iktikaf cicing percicing doang. Da cicing oge kan bermakna nya. Sabab ngahadirkeun diri urang ka hadratna Allah. Wasu'ilalan den takoni sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin saking wong lanang kana ana sapa lanang iku yakumu ngadeg salat ngadeg alaila ing wengi salat wengi waya sumulan puasa sapa wong lanang anaharo ing naon ing berang teh naon dina walakin naulan tatapi nesatena rajul ikulayah duru orana ka sapa rajul al jumu'ata ing salat jum'ah wal jama'ata lan jamaah pakola huwa pinnar maka ngadau sapa Ibnu Abbas iku ieu rajul iku ing dalam neraka. Gitu nya ditaros ya Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ditaros ya ti hiji lalaki anu sok ibadah tengah peuting puasa beurangna tapi manehanana tara salat Jumat jeung tara salat jamaah. Tah Ibnu Abbas ngajawab, geus eta mah pinar iruang. Jadi Ibnu Abbas ditaros ku hiji lalaki nya waktos kapungkul rajin salat sunat ti peutingna puasana luar biasanya tapi gitu lakin naulayah durul jumu'ah wa jamaah
Nantara sok kadir karena Jumatan mah taraya berjamaah oge taraya pakola geus Ibnu Abbas ngawalar gampang nya wa pinar cukup sakitu. Wani sahilan den ceritakan saking Abi Madian radhiyallahu anhu qala ngadaos sapa Abi Madian qad jaa teman-teman teka ani nabi saking Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal abda satone kaula iku layak tubuh ora den nulis lahu kadawe abdi min salati saking salate kaula ilama doro angin barang kang teka opo kolbuhu atine si abdin pihi ing dalam emak hada utawi ikilah iki hadis iku mahmulun den tanggungaken ala sholatil munfaridi ing atese salat wong kang ijen naon kang ijen sholatul munfaridi salat sorangan wong kang ijen. Wa ammal ladina yusalluna lanana panutawi wong kabeh kang pada salat sapa ladina jamaatan ale jamaah fa innallaha maka satune Allah iku yajburu iku nambalane sapa Allah ghaibataman ing laline wong man goba kang lali apa qalbuhu atine man bihuduriman kalawana kane wong ngadara kang teka apa qalbuhu atine man payuidu maka ngabalikaken sapa Allah Gusti Allah barakatal itmami ing berkahe nyampunaken alal jami ing atase kabeh payuk tabu maka den tulis likuli wahidatin kedawe saban-sabang wong sawiji apa salatun kamilatun salat kang sampurna watakunulan ono apa salatul jami'i salat kabeh taman iku kang sampurna kal jasadi kaya jasad al wahidi kang suci. Terus lahnya saya sadis di lumayan paranjang di sini ya. Oh ini jeung ti Syekh Madian manusia Abi Madiannya radhiyallahu anhu Syekh Ibnu Madian berkata diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa yang ditulis bagi hamba dari salatnya hanyalah apa yang hadir di dalam hatinya saat salat. Namun hal itu berlaku bagi orang yang salat sendirian gitunya tinggalina dina ditulis ku si Ahmad dina salat teh hanya apa yang hadir dalam hatinya naon nya dina hatena tah eta teh dicatatkeun kitu lamun kayana eta berlaku bagi orang yang salatna sorangan. Adapun orang yang salat berjamaah Allah nyampurnakeun salatna jalma anu teu hadir hatena dengan salat orang hatinya hadir. Nah gitu. Sokana janta hadir, kusaba hadir berjamaah jadi seolah-olah jadi hadir ngilu kanu hadir. Ya mendewe salah sajina tinu berjamaah eta anu hadir tadi ilukeun kanu hadir eta. Gitu. Jadi dianggapna hadir hatena. Allah mengembalikan berkah orang yang hatinya hadir kepada peserta jamaah lainnya sehingga salat mereka seluruhnya ditulis sebagai salat nu sampurna bagaikan satu badan nah gitunya. Tah eta ti cariosan ti Syekh Abi Madian. Anda ada mogok nanya terus angkah bilabar. Wallahu alam. Bidayah. Sampo ieu dina ngahanekeun.
Sampai. Jangan aja. Sampai. Hidayah.